Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina kesempatan ieu baris dipedar ngeunaan carita wayang. Aya anu ningat naon ari carita wayang teh? Hideuk tangtos teu bireg deui nalika ngadangu kecap wayang. Malihan mah di antawis hideuk sapertosna aya anu kantos ningal pagelaran wayang. Boh ningal sacara langsung atanapi ngalangkungan media. Contona tina YouTube, TV, sareng sajabina. Dina pagelaran wayang tangtosna aya carita anu dilalakonkeun. Nah, carita eta anu disebat carita wayang. Supados hideuk langkung maham ngeunaan carita wayang, ayeuna baris dipedar ngeunaan carita wayang. Carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna ti India, kalawan babonna atanapi sumberna dina epik Ramayana karya Walmiki jeung epik Mahabharata karya Vyasa. Nurutkeun Kamus Danadi Bratama, wayang teh asal kecapna tina bayang atawa kalangkang. Hartina lalakon wang-wangan atawa dikira-kira adeg pangadegna jelema. Boh lahirna, boh batina diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari dipirig ku gamelan. Carita wayang teh asalna ti India. Asup ka urang bareng jeung asupna agama Hindu. Ku para wali dipake media pikeun nyebarkeun agama Islam. Di tatar Sunda, wayang mitina sumebar sacara lisan. Laju ditarulis dina wangun naskah jeung wawacan. Mimiti aya pagelaran wayang kulit pangaruh ti Jawa. Tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek atawa gelung nu populer tur pada mikaresep nepi ka kiwari. Ringkesan carita. Epik Ramayana nyaritakeun lalampahan Rama, Raja Ayodhya. Hiji mangsa nalika Rama, Sinta jeung Lesmana keur lalampahan di leuweung, Rahwana atawa Dasamuka nyieun tipuan pikeun nyulik Sinta. Sinta diculik ku Rahwana dibawa ka Alengka. Anoman bisa kabur bari ngaduruk Alengka. Kusala Rahwana keukeuh embung mulangkeun Sinta antukna Rama nyerang ka Alengka dibantuan ku pasukan wanara atawa monyet tikis kenda. Kabeh pangagung Alengka palastra kaasup Rahwana. Epik Mahabharata mah nyaritakeun Bratayuda, hartina perang Brata atawa Barata, perang sadulur antara teueuh Barata, nyaeta Pandawa jeung Kurawa. Perang teh lantaran merebutkeun tahta karajaan Astinapura warisan ti leluhurna. Pandawa teh putra Pandu Dewanata, rai Prabu Destarata. Ari Kurawa mah palaputra Destarata ti Dewi Gandari. Nalika Prabu Pandu pupus, palaputrana teh acan sawawa. Tahta kerajaan dicepeng ku Prabu Destarata. Tapi nalika putra Pandu geus sawawa, kerajaan teh kalah dipasrahkeun ka anakna Prabu Destarata, nyata Duryudana. Palaputra Pandu terus-terusan dilicikan, tepi ka kudu hirup katalangsara di leuweung. Sabada hirup di leuweung, Pandawa balik deui ka Hastinapura. Fragmenta sabagian negara saperti anu dijanjikeun ku Duryudana. Tapi Duryudana jalir janji, nu antukna lumangsung perang sadulur di Kurusetra. Balad Pandawa dibantuan ku Batara Kresna, balad Kurawa eleh nepi ka tumpurna. Antukna Prabu Yudhistira mimpin kerajaan Hastinapura. Babandingan carita wayang India jeung carita wayang Sunda. Carita wayang nu dipagelarkeun di Sunda rea bedana jeung carita aslina.
Ieu patalina jeung kapentingan nyebarkeun agama Islam sarta nyaluyukeun ajen-inajen budaya Nusantara khususna budaya Sunda nu tangtu beda jeung India. Tah di dieu dipidangkeun tabel babandinganana. Carita wayang India jeung carita wayang Sunda. Dina carita wayang India, eueuh tokoh punakawan seperti Semar, Cepot, Dewala, jeung Gareng. Sedengkeun dina carita wayang Sunda aya tokoh punakawan Semar, Cepot, Dewala, Gareng. Rekaana tujuanna pikeun ngawakilan rakyat leutik. Salajengna dina carita wayang India, dorna teh guru Pandawa jeung Kurawa anu wijaksana tur pika-hormat. Sedengkeun dina carita wayang Sunda, dorna teh guru Pandawa jeung Kurawa tapi pasipatanana jahat, julig tur sok ngadodombakeun Pandawa jeung Kurawa. Salajengna dina carita wayang India, Gatot-kaca lain tokoh penting tur galur hirupna raya teu kacaritakeun. Ukur lahir, boga kesaktian jeung perlaya dina Bratayuda. Sedengkeun dina carita wayang Sunda, Gatot-kaca teh mangrupa tokoh anu penting, pahlawan nagara Amarta jeung raya dicaritakeun dina Mahabharata. Salajengna dina carita wayang India, Sri Kandi teh lain awewe sampurna, lanceukna Drupadi jeung lain pamajikan Arjuna. Sedengkeun dina carita wayang Sunda, Sri Kandi teh awewe geulis, adina Drupadi jeung pamajikan Arjuna. Salajengna dina carita wayang India, Drupadi teh poliandri, pamajikan Pandawa, Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa, jeung adina Sri Kandi. Sedengkeun dina carita wayang Sunda, Drupadi teh ukur jadi pamajikan Yudhistira jeung lanceukna Sri Kandi. Unsur carita wayang. Carita wayang teh miboga sababaraha unsur. Anu kahiji jejer atawa tema. Jejer nyaeta inti carita ti awal nepi ka akhir. Anu kadua nyaeta palaku atawa tokoh jeung karakter atau watek. Palaku nyaeta jalma nu ngalakon dina carita, sedengkeun watek nyaeta gambaran pasipatan palaku. Anu katilu nyaeta latar atawa setting. Latar nyaeta lingkungan nu ngadasaran lumangsungna hiji kajadian dina carita. Latar kabagi tilu, nyaeta latar waktu, latar tempat, latar suasana. Nu kaopat, galur atawa plot. Galur nyaeta runtuyan kajadian nu lumangsung ti awal nepi ka akhir. Nu kalima aya puseur sawangan atawa point of view. Puseur sawangan nyaeta tilikan carita. Anu kagenep nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesen nu rek ditepikeun ku pangarang ngaliwatan carita. Mung sakitu anu tiasa dipedar ngeunaan carita wayang. Mugia nambihan pemahaman hidup ngeunaan carita wayang. Nah, kanggo ngukur kamampu hidup hasil ngaregepkeun tadi, cobi scan barcode nu aya di dieu. Teras kerjakeun soalna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.